Mang, Mang bangun. Sahur si ayah pi warang kutan pare. Molor di duit teh. Mang, sahur si ayah kutan pare. Mang, hesi kan kieu teh. Molor peuting jam 2 tepat diganikeun batur teh teh. Jam sabaraha ieu tinggal jam sabaraha? Kudu kumaha ieu anjing urang kieu. Aku punya ide. Ini dia. Salatullah salamullah. Mang, bentar mang. Hai. Hei. Aku punya ide. 1, 2, 3. Abdul, Mulai. pangnyokeun cai ja. Oke. Buru tong lila. Gelasan atuh ai maneh. Colotok teuing. Cocok mah maneh. Heuh, gelas Apa ditanam minyak kok cai? jeung gelasna atuh di gelasan. Nah, itu cai di gelasan. Buru. Padahal. Siap tolol. Karena gelas Abdul lain cangkir, eta cangkir butut dari peranti omeh eta mah Abdul sia. Colotok teuing. Ditahna kana naon? Ditahna kana naon sia colotok teuing. Boro tong lila. Asia apal teh gelas, apal teh gelas. Apa nanti gelai? Eta mah misting lain gelas. Oh, Colotok budak teh. Buru tong lila. gelas teh nu buleud. Nu buleud. Iya. Astagfirullahaladzim. Abdul. Sia gelas paranti nginum, apal teh? Pan ieu ge bisa nginum di kieu. Gede teuing, eta mah gede teuing. Tuh litikan pahamna, gedean pahamna. Buru gelas ieu mah gelas. Bodoh kata taloyo budak teh. Tong lila buru. Ma, gelas di mana, Ma? Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Cing dia berasnya dia. Yuk. Sia ieu apal naon ieu? Cek Ma, gelas di mana? Caket galon cenah. Ieu naon? Apa nih digiring galon teh? Ieu. Kumaha sia we tah? Dong, Ya, ngilu mah. ke mana? Ayo ngilu. Ke mana? Ngilu we yuk. Entar mah. Asik. Yuk. Tapi yang es krimnya. Nah, ke mana ieu? Muntah we cing pageh. Sok. Heeh. Nah, kieu motor teh. Muntah we cing pageh. Muntah cing pageh. Nah, kieu motor teh. Pan rek ka sawah rek nguwi ka sia. Ngilu. Ah. Herlican di Paraban. Duh, tadi aja. Pang iya pang nangkeun si Herli cager teu. Hah?
si Herli Herli awe laki awewe asli daek teh daek daek gelis geulis atuh oh bekang nyaho teh imahna henteu kurang di petanya asik nah kita imahna teh di dieu teh mengkol lurus aya panto terus bukakeun panto lurus make senal maneh teh nya nah belok ka dieu lurus nah belok deui aya tihang listrik maneh kudu hormatnya hormat lamun teh hormat si Herlina sok tarah keluar tah tina tihang listrik ieu maneh lurus deui tah mengkol saeutik kitu tah di dieu teh aya ngaranan imahna teh Herli ya arti jik ini lempang 7 lengkah 1 2 3 4 5 7 bukakeun panteng buka lempang 7 lengkah langsung kedipkan bibir ke kanan lempang 7 lengkah 100 natihang hormat maneh kunaon hah kunaon maneh ya kunaon pangicen jeung si Herli kita mana mama pan eta teh salah mah ayo budak si anak erang ya